Mana nih? Waqa'a tu eunteup ieu sy binafsihi kalawan dirina ieu sy. Maksud sy di dieu teh berarti 16 sareng dubab. Annahu sanya-nyana tingkah sareng kalakuan lau turiha lamun dialungkeun naon ma perkara la nafsa anu teu ngabogaan getihan ieu emak-emak ekskolot eta is minimalis lahu kana ieu emak naon sailatun anu ngocor tong make pak ya fil ma'i dina cairan benda cairan doro maka ngamadaratkeun ieu emak-emak asup kana cairan wa huwa sareng ari ieu doro etama perkara jazama anu tos mastikeun bihi kalawan ieu masaha ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi shaghiri dina syarah kitab shaghir aya teu mpojan kumaha cenah kedua budak teh dora dicentang geula saeutik tuluy meuneun walam yata'arrad jeung ulah nyentang walam yata'arrad sareng henteu nyinggung ieu Rafi'i nyinggung teh membahas di dieu mah li hadzihil mas'alati kana ieu masalah fil kabiri dina kitab buadag kitab kabir aya namina kitab kabir aya kitab shaghir aya sugoi bahasa Jepang sugoi wa idza kasurat sareng di mana-mana loba naon maitatu bangke emak-emak bangkena perkara la nafsa tos dilogatan lahu tos dilogatan sailatun tos dilogatan lahu kana ieu emak naon lahu kana ieu emak sailatun anu wa naon eta teh goyarotnya sareng ngarobahkeun ieu maetah goyarot makana perkara waqa'a sareng tumiba ieu maetah atawa eunteup fihi dina ieu najasat maka nganajiskeun ieu maetah hu kana ieu emak wa idza nasya'at sareng di mana-mana muncul
naon hadhil maitatu ieu bangke minal ma'i tina cairan kadu dikholin seperti bilatung cuka wa fakihatin sareng bilatung buah aslina wadudi fakihah lam tunajis maka tengah najiskeun ieu dud hu kana ieu mae qat'an kalawan pasti wa yustasna sareng dikecualikeun diiwalkeun ma'ama sarta perkara dzukira anu tos ditutur ieu ma huna di dieu lamun ngangge kaf hunak di ditu luhureun masjid cenah naon masailu pamake naon masailu pirang-pirang masalah madzkuratun anu ditutur fil mabsutati dina pirang-pirang kitab anu panjang bahasana sabako teu aya asbak sabako tos ti heula naon ba'duha pepertelaana ieu mabsutot fi kitabit toharoti wal hayawanu sareng ari hayawan kulluhu sakabehna ieu hayawan eta tahirun ilal kalba angin kelabang anjing tong kelabang wal hinzira sareng patkai babi bagong wama sareng emak-emak wama sareng perkara tawalada anu kaluar ieu emak min humatina ieu kalba wal hinzir au min ahadihima atau tina salah sajina ieu kalba wal hinzir ma hayawan tahirin sarta hawan anu suci wa ibaratuhu sareng ari ibaratna ieu musannif eta tasduku mencakup ibarat bi toharati dudi kalawan sucina bilatu al mutawallidi anu kaluar minan najasati tina najis wa huwa sareng ari ieu dud eta kadzalika seperti antos ditutur wal maitatu sareng ari bangke kulluha sakabehna ieu bangke eta najisatu najis ilas wal maitatu sareng ari bangke kulluha sakabehna ieu bangke eta najisatun najis illa samaka angin naon samak teh lauk wal jaroda sareng
sebutna teh serangga, naon bahasa Sundana serangga naon? Sato serangga. Serangga teh kan keluarga besar. Anak termasuk naon nu masuk keluarga besar? Naon papatong, naon deui? Congcorang, simeut, jangkrik, eta jarod, belalang. Naon berarti tadi teh? Wal jaroda sareng naon? Lamun cek bahasa sains nama insekta nu kieu teh. Naon? Pokona mah nu karang itu keluarga kitu. Simeut, papatong, congcorang, jangkrik, buaya, komodo buaya. Eta belalang we lah. Keluarga karar itu lah. Wal adamiyah sareng Mang Adam. Wa fi badin nusahi sareng dina sebagian pirang-pirang salinan tuluy wabna adama ari lapad wabna adama ai maitatu kullin tegasna bangke sakur-sakur perkara minha tina ieu kamana minha nata minha tina ieu minha kamana eta maitah fa inna maka sanyana ieu maitah eta tahiratun anu suci wa yugsalu sareng di kumbah naon al ina'u pirang wawadah ma'a wulugil kalbi min wulugil kalbi tina letakan anjing wal hinziri sareng bagong sab amaratin kalawan 7 pirang-pirang balikan bimain kalawan cair tuhurin anu suci tur nyucikeun ihdaunna ari salah sahijina ieu sab amarat eta mashubatun anu dicampur biturabi kalawan taneuh baca heula
Jagan gitu Kak Simang eta ngaji gitu isuk si kabur ngambek abina jarang ngambek habis sekali ngambekna jarang ngambek sekali ngambekna gitu. Seumur-umur ngajar ngambek karek sekali abi ngajar teh 2018 abi teh 18 20 7 tahun ngajar teh karek sekali ngambek enak kedua kalina berarti. Kamari teh sampai mana? Najis hukmiyah, hanya anak spidol teh. Bismillahirrahmanirrahim.
kamari tos diceritakeun tentang najis anu sifatna non hukmiyah najis ainiyah. Cara ngilangkeun najis ainiyah nyaeta hilangkeun heula jentulna. Lamun misal jentulna masih keneh aya tuluy diseblok ku cai jentulna eta masih keneh cicing, maka cai eta sifatna sanes mustakmal tapi tetap cai muta najis. Seperti ieu dibanjur ku cai dek ieu masih keneh cicing tak ieu najisna dek masih keneh cicing. Cai anu ngalewatan ieu lain mustakmal tapi muta najis. Anu disebut mustakmal mah caina kabawa najisna kabawa eta sebut mustakmal. Ari masih keneh jentulna aya keneh mah muta najis keneh. Illa baula sobi alladzi lam yakul atau ama, kecuali najis anu kaluar tina ompolna budak 2 tahun can emam naon-naon. Ailam yatanawal makulan wala masyruban ala jihati tagoddi, terkecuali orokna eta teh makan makanan teh nyalewat asi hungkul teu lewat nu sanesna di bawah 2 tahun ya. Di bawah 2 tahun. Maka naon cukup eta ompol budak lalaki di bawah umur 2 tahun cara ngilangkeunna naon yathuru bi rasyi alaihi dikiki cepret-cepret gitu-gitu we cepret-cepret nak cai cepret-cepret gitu lamun ompolna anu hukmiyah teu aya gitu. Kumaha lamun istri wala yustaratu fi rasyi sayalanul ma'i dina nyepretkeun cai mah teu kudu disyaratkeun cai nu ngocor nya ngalieur teu kudu. Nu penting kapeceretan itu. Ceret gitu tah. Fa in akala sobi atau ama ala jihati taghami gosala bi bauli qatan. Kumalamun orok eta teh yeuh di bawah umur 2 tahun teh tos imah barang tuang umur 6 bulan biasana sudah dipasihan naon susu SGM susu Denkau naon deui teu itulah kadang di pisang kadang naon sebenarnya gitunya secara tafsiriah anak eta teh justru kewajiban seorang indung nyusuan 2 tahun selagi indungna can aya teu gaduh masalah gitunya. Tapi lo gaduh masalah beda deui. Ieu mah cai susu ngocor aya daras gitu. Jol weh di naon susuan ku SGM. Secara penelitian lamun aya budak di susuana sawareh ku cai susu, sawareh ku cai nu kitu, cai naon susu formula, maka aya saeutik-eutikna ngawatek kana sifat susuna. Lamun tinu susu sapi aya sifat kasapianana. Sok naik kaluar masjid tah sapi teh sok naik kaluar masjid. Lumpat ka kandang hayam, sapi teh lumpat ka kandang hayam. Ka tukang ka ditu tuh, lewatan warung Cededah. Baheula sapi teh ka dinya. Gitu tah. Sapi teh ngaraliwat gitu. Kitunya. Sabab eta hak seorang anak 2 tahun eta teh. Jeung ibadah sih bagi naon seorang ibu teh. Lamun segi eta gitu. Tapi lamun segi nafkah eta teh seorang istri bisa minta upah kanu jadi suamina. Da wajibna mah saritaeun. Saritaeun wajib seorang ibu mah. Saritaeun alungkeun ya budak teh juga batur nyusu gitu. Akhirnya mah eta teh bulan 2 tahun bisa ta minta upah ka salakina jatah ieu nyusuan budak da lain bagian abi aslina mah gitu. 2 tahun sekali nyusuan taruh 5.000. Bari sehari lah 2 kali 10.000. Kali 2 tahun sekitar 600 poe. 5 jutaan teh kurang lebih penta duit ka salaki. Lamun arek gitu. Kumalamun orok eta tos emam katuangan saacan 2 tahun gitu dengan tujuan naon badana supaya berisi naon supayalah masuk makanan, maka eta mah sami sareng naon ompolna nu karolot gitu kudu dibanjur ku cai teu tiasa ti
teu tiasa ku cara rosil mai teu tiasa dikitu eta mah geus umum we kudu dibanjur ku cai. Wa haraja sobi asobiyah wal hunsa fayuksalu min baulihima kumalamun ompol budak awewe atawa budak hunsa ieu mah hunsa teh eta awewe teh di bawah umur 2 tahun cepret-cepret we ku cai teu bisa awewe mah sabab ompol awewe mah galak gitu. Ompol awewe mah galak teu bisa ku cepret-cepretan cai kudu ku dibanjur wae ompol awewe mah. Itu matak abi sok ningali nya raka abi kas karek gaduh budak hiji dua gitu umuran alit keneh diais yo cara budak teh ngompol so kadang karunya kadang kesal ya lamun tiba kami kesal gitu nya lamun can jadi bapak kesal teh geus jadi bapak mah sifatnya gitu kieu aduh ngompol kudu dikumbah deui. Wa yustaratu ghuslul mutanajjis wurudul mai alaihi in kana qalilan. Tah syarat ngumbah najis nyaeta naon? Cai anu datang kana najis sanes najis anu datang kana cai dina posisi caina anu saeutik. Naon cenah? Cai anu datang kana najis lain najis nu datang kana cai dina posisi caina anu sakedik. Misal cai sagayung najis teu tiasa teh lamun ieu najis dianclomkeun, celom gitu teu bisa. Tapi kudu cai nu datang kana najis banjurkeun kumaha lamun caina anu seueur amal kasir fala farqa baina kaunil mutanajjis waridan au maurudan. Lamun caina leuwih ti 2 kulah mah deuk najis nu datang kana cai mangga deuk caina nu datang kana najis mangga dianclomkeun kitu nana misal urang gaduh acup kana najisan anclom gitu celek angkat jadi gitu. Lamun posisi caina anu seueur. Tapi lamun posisi caina anu sakedik, caina anu datang kana najis, sanes najis datang kana cai. Kade tah sok lamun saralah ieu teh. Caina. Kumaha cara nyucikeun ieu acuk dina mesin cuci? Meh teu capek 2 kali. Acuk dina mesin cuci carana kieu ya. Ieu misal bak mesin cuci tangki nya. Tabung pisahkeun heula mana najis hukmiyah mana najis ainiyah. Ari ainiyah mah jentulna, ari hukmiyah mah teh aya jentulna tapi najisan lebat-lebatkeun heula tah si pakaian teh celum kakara guyur ku cai ti luhur berarti naon caina anu warid anu ngalir nu datang bisa acukna sakieu ya naon tumpukan acukna tapi sakieu tumpuk caina nepi ka kaluhur nepi ka laput sakieu tah geus kieu piceun caina cai eta cai mus ta'mal mung dipiceun ieu mah geus kagok auran ringso teu nanaon di dinya engke tos beres diputer-puter kaluarkeun cai eta acuk suci teu kudu dicucian deui kitu nya teu kudu kitu kumaha lamun kieu imarinsona heula brus puter-puter ringso geus caina pinuh asupan baju berarti naon eta mah najis nu datang kana cai berarti sifatna naon beuki nganajiskeun we cai nu asalna suci asupan baju nu najis kabehanana jadi najis gitu mutan najis itu cara bersihkeun sami dina cai dina saember urang gaduh acuk hoream di keran kiki asupkeun kana ember plus kocorkeun di luhur coy kalaput tah si acuk teh ku cai. Geus kitu biceun caina suci langsung teh jadi. Kudu kieu kana keran beureut. Kadang anu mang-mang gitu. Wah, ieu acan gitu. Oh, acan kieu. Ada satoran teh beak ku sorangan. Aya wae tah dikobong dinu kitu teh. Satoran beak ku sorangan. Aya wae. Istri aya teu? Aya teu? Aya. Pamagat aya teh nu kitu. Mang-mang mah satoran teh beak jeung sabaju ieu mah. Jeung sabaju beak satoran. Aya wae nu kitu mah aneh. Tapi abi pas ngaos rata-rata abi lamun ngaos mah caina sok 2 kulah garode wae. Komo daerah Tasik Ciamis eta mah ngikulahan wae. Geus teh teu lila atuh asup-asupkeun kana balong. Tapi balongna balong eta nya harerang teh ning cai di gunung langsung.
kulah teh jararo atuh kulah teh sakieu kulah teh saleher abi kulah gede gede kieu kulah nyareuseuh di darinya nyareuseuh kitu tos ngeuman cai nan ngeuman acuk yang gebrus-gebrus kitu gebrus-gebrus angkat teu lami gitu. Jadi naon balik deui syaratna nyucikeun najis lamun posisina caina anu sakedik caina anu datang kana najis sanes najis anu datang kana cai lamun posisi caina anu loba bebas bade najis anu datang kana cai atawa cai anu datang kana najis bebas. Walayu fa an syai'in minan najasat illa yasiru minad dami wal qaihi. Kumaha ieu lamun misalkan urang aya cai ieu. Aya cai. Kakecelakaan ku getih saeutik. Kan getih teh barang najis. Nanah barang najis teh. Wala yufa an syai'in minan najasat illa yasiru minad dami wal qaihi teu dihampura tah lamun aya getih anu antal kana cai lamun getihna loba tapi lamun getih sarengnana saeutik maka cai eta teu mutanajis tapi ya ku abi dibasihan calahna lamun misalkan posisi darurat ya hese cai sakumaha cai sakedik ge gitu nya selagi najis eta teu ngarobah kana warna rasa sareng bau kaantalan ku cai maka cai eta tetap suci aya cek Imam Ghazali lamun posisina darurat gitu nya misal urang gaduh cai teh saember-emberna ieu deuk nyucikeun apa teh kana najisan Allah sia kudu dipicieun lebar posisi madarat manawan lamun posisi madarat salagi najis eta antal kana cai nu saeutik bari teu ngarobah rasa warna sareng ambe maka cek Imam Ghazali teu naon-naon posisi darurat lamun posisi normal mah nyepikeun we gitu fayu fa'an huma fi saubin aw badanin wa tasya salatu maha kumaha lamun urang teh tos nyeuseuh ye tiba-tiba aya getih nu nempel kana acuk aya nanah nu nempel kana acuk maka eta dihampura geus tapi saratos digesek-geseknya lain syarat curug gitu teu bisa kudu digesek-gesek lah aya getih kieu lah gitu. Bade pameget bade isi sok aya wae tah dinu getih-getih nu nara nempel teh bayi misal pameget atawa naon istri gaduh biasana penyakit umum santri mah naon perang ning Israel naon barudug gitu istri sok anu budug teh teu apa nih saya santri nu buduk di istri jarang gitu nya lalaki biasa nabi manggihan mah kan alhamdulillah abi salami ngobong hampir 11 tahun can pernah buduk abi mah carilah 11 tahun can pernah alhamdulillah nate apik we kieu baju tarasa pake jeung batur anduk tarasa pake jeung batur sabun tarasa pake jeung batur pedit we gitu naon ngajaga awak supaya gitunya karunya babaturan teh barudu ka dieu teh tararapakan barudu ka dieu barudu gitu. Eta mah penyakit santri gitunya umumul balwa santri mah kadar itu penyakit budug lamun teu budug santri mah bisul lamun teu bisul eksim lamun teu eksim bau awak galina santri lamun teu bau awak kabur ka luhur masjid diudag ka luar masjid eueuh diudag ka kobong eueuh diudag ka kanang hayam eueuh tingkah mana ya hayang menta amalana meh teu katempo ku batur ting puasana sabaraha poe eta bisa leungit kitu sakejap teh padahal abi di Jawa ngelmu nu kitu geus 3 bulan ngelmu nu kitu teh teu kapanggih eta wah ilmuna saluhureun ti abi eta saluhureun ya biasanya sok kapanggih oh di dia gimana teu kapanggih gitu kudu guru abi gitu katingali itu serebat-serebatna juga sepat kilat cep gitu ka mana ieu teh sia gaweuh gitu
Wa ilama aisain la nafsa lahu sailatun kadubabin wa namlin idza waqa filinai wa matafi fa inna la yunajisuhu. Kumaha lamun aya cai sakedik ye, cai sakedik. Tuluy aya laleur, tuluy aya simet, tuluy aya naon deui sireum anu asup kana cai celong we. Maka hewan-hewan eta nu asup kana cai tuluy hewan eta maot, maka hewan eta teu nimbulkeun najis kana eta cai. Sabab naon? La nafsa lahu sailatun, teu aya getihan lamun dipencit. Intina mah kitu. Hok sireum pencit urang aya getihan teu? Ceret moal getihan. Naon deui? Siraru pencit ku urang aya getihan teu? Teu. Naon deui? Mula leutik. Patong kara itu hok si paehan. Moal getihan tah. Lamun misalkan posisi hewana anu teu ngalir getih lamun posisi maot atau disembelih, maka lamun euteup kana cai anu sakedik tuluy hewan eta maot, maka teu matak nganajiskeun. Seperti naon biasana kopi eta sok aya naon laleur gitu. Maot kan dirinya teu nganajiskeun eta mah suci. Tapi lamun misalkan laleur kana kopi tong dipicieun heula laleurna, bebeskeun heula kana caina. Teuleumkeun heula. Lamun aya laleur kana cai kitu bebeskeun heula, tong langsung dicabut. Celepkeun heula langsung kaluarkeun. Nah, sabab tinu laleur aya dua jangjang. Jangjang kahiji racun, jangjang kadua obat eta teh. Bebeskeun heula cep angkat. Jadi ditelag teh nanaon kitu nya. Hari beuki mah ditelag kitu. Telag ieu sari kopi gitu. Kopi rasa maca gitu. Wa fi badin usai idza mata fil ina'i wa fahama qawlu rawaqa bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsa lahu sailatun fil mai. Eta teh lamun misalkan posisi hewana anu la nafsa lahu anu teu ngocor getihna lamun dipaehan teu nganajiskeun kana cai anu sakedik lamun hideung sorangan eta hewan teh. Hideung ieu mah ya laleur uji nyali asup sireum tijalikeun asup eta mah naon teu nganajiskeun. Kumaha lamun ieu mah lauturiha malana salahu sailatun ieu mah dialungkeun ku urang ieu sireum paehan asupkeun silaru paehan asupkeun. Kumaha lamun kitu? Wah eta mah nganajiskeun, eta mah nganajiskeun posisi kitu mah. Jadi naon? Lamun posisi hewana lebat kana cai anu saeutik tuluy hewana maot bari datang kana caina hideung sorangan, maka teu nganajiskeun kana eta cai anu sakedik. Tapi lamun hewan eta di ku urang naon disuntrungkeun. Sireum teh keur ngeunah-ngeunah leumpang disuntrungkeun ku urang. Maka naon eta nganajiskeun kana cai. Meskipun hewanna la nafsa lahu tah dari iman naon dialungkeun. Wa huwa ma jazama bihi Rafi'i fi syarhil shagir wa lam yata'arrad. Ieu menurut pendapat Imam Rafi'i lamun dialungkeun mah tetep we nganajiskeun. Wa idza kasurat maitatu ma la nafsa lahu sailatun wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasathu. Kumaha posisina itu sireum teh loba yeuh. Sireum teh sarawuna sarau sireum teh arareuh mun kopi rasuk mun kopi teh tuluy ngarobahkeun kana eta rasa kopi jadi ya rasa min gitu rasa naon rasa sepet-sepet rasa pahang-pahangan. Maka naon meskipun eta hewan la nafsa lahu sailatun nganajiskeun sabab naon ngarobah kana bentukan cai warna rasa sareng ambeu ngarobah eta mah. Siraru misalkan sakuan gitu asupkeun boskeun ngarobah teh nganajiskeun tanu kitu teh lamun posisina seueur. Wa idza nasya'at hadhil maitatu minal ma'i kadu diholin wa faqiatin lam tunajis. Kumaha lamun aya kieu bilatung nu kaluar tina cuka atau bilatung anu kaluar tina bungbuahan maka teu nganajiskeun tos dibahas ieu mah. Wa yustasna ma'a madzukirahuna masilatun masailu madkurun
Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal kalba wal khinzir wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima. Seluruh hewan di muka bumi ieu teh suci. Kudu dibedakeun aya suci, aya najis. Beda. Aya suci, aya najis. Aya anu suci tapi teu halal, aya anu halal tapi suci. Seluruh hewan di muka bumi ieu sadayana suci terkecuali naon anjing sareng babi. Urang nyabak harimau kitukeun urang dengan najiskeun tah harimau. Urang nyabak singa dengan najiskeun. Urang nyabak naon hayam dengan najiskeun. Nyabak domba teu suci we hewan eta. Kumaha lamun nyebak anjing tah atau nyebak bagong maka eta nganajiskeun lamun posisina salah sahijina anu baseuh. Salah sahijina nya anu baseuh. Kumaha cenah posisi salah sahijina anu baseuh teh lamun panangan urang baseuh anjingna garing dicabak urang najis mugolado. Atawa anjingna baseuh urangna garing najis mugolado. Kumaha lamun sapapada garing teu najiskeun? Sugan aya anjing gitunya. Garing anjingna, ieu garing cabak urang dia usap-usap. Aduh si anjing cucu. Bener mangnya aduh kan kudu kitu. Si anjing bager kieu gitu. Cabakan teu najiskeun. Ya garing itu garing biasa gitu. Aya bagong, cabak si bagong. Teh kumaha lamun kieu lamun baseuh. Ieu na garing nu urang, anjingna baseuh tapi sangkan urang garing. Kok dicabak anjing. Kan kitu naon? Ieu mah naon? Baseuh kan soal kitu asuda mah. Sunda mah lain anjing gitu. Si anjing baseuh cenah kitu Sunda mah. Si bagong baseuh cenah kitu. Lain kasar ieu mah nya ieu mah kajadian orang Sunda karena itu. Lamun di Sunda mah kitu teh. Nya goreng meskipun goreng tapi cek bahasa Loman mah nu kitu teh koma. Koma nu kitu teh. Tergantung gitu. Gitu teh. Tah kurang dicabak ieu. Lamun posisi garing-garing mah teu naon. Kumaha posisina baseuh-baseuh wah eta mah najis. Najis tah lamun nyabak anjing sareng babi. Kumaha lamun ieu nyabakna urang baseuh, hewanna baseuh tapi harimau. Teu nganajiskeun. Teu nganajiskeun. Embe baseuh urang cabak teu nganajiskeun. Anu mata nganajiskeun mah naon? Anjing sareng babi. Eta ge lamun posisina salah sijina anu baseuh. Atawa wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima atawa hasil pernikahan antara anjing sareng babi atawa pernikahan babi jeung hewan anu suci atawa anjing jeung hewan anu suci. Aya kitu anu hewan campuran kieu aya nu kieu teh. Aya campuran anjing dikawinkeun jeung bagong, bagong dikawinkeun jeung anjing, anjing dikawinkeun jeung domba dikawinkeun jeung bagong. Aya wae nu kieu teh nu jelema-jelema teu baralek. Aya tanu kieu. Ma'a hayawanin tohirin. Lamun misalkan posisi anjing jumhur madhab teh kabagi gitu nya. Madhab Maliki mah teu nyebutkeun najis kana anjing teh. Tapi seluruh madhab sepakat bahwa bagong mah naon najis. Tapi lamun anjing mah teu. Madhab Maliki mah teu. Bahwa Syafi'i nganajiskeun. Tapi urang kudu naon, kudu surti nya, kudu bijaksana. Tong sapati-pati ieu teh anjing, tong sapati-pati ieu teh bagong hewan anu najis ku urang dibenci ulah kitu. Ulah dibenci ku urang. Ulah gitu. Sabab najis teh lamun dicabak gitu. Haram teh lamun didahar. Tapi lamun dicabak jeung teu didahar mah mulia we eta mah biasa hewan teh. Biasa teu ngamadarakeun ka urang.
imah aya anjing aya bagong cek kitab najis di kitab haram ku urang dihina-hina tajongan urang teu meunang kitu da sarua anjing ge boga naon rasa bagong ge boga rasa ulah wah cenah ieu mah bagong hewan nu najis hewan nu haram tajong timbul ulah antepkeun urang ge bae da manahanana ge lamun dinu hatena mah embung diciptakeun jadi anjing teh embung diciptakeun jadi bagong teh sarua manehna ge sarua gitu. Nah anjing cenah ulah naon dihinakeun meskipun najis yang haram ulah sabab dina kitab Sapinah aya naon aya sifat-sifat anjing anu ku urang harus dicontoh aya dina kitab Sapinah tah sifat anjing 10 sifat anjing anu ku urang kudu dicontoh salah sajina naon anjing mah rajin puasa anjing mah tara dahar nepi ka seubeuh tara sekedarna we sekedarna tuluy anjing mah siap siaga siap aya bahaya langsung tuluy anjing mah naon istilahna sering hudang ti peuting lamun ibroh ka manusia mah hudang tahajud lamun ibroh ka manusia eutik dahar titah puasa lamun ibroh ka manusia anu gesit naon titah naon ada langsung cek gitu hewan setia ta anjing mah bahkan dina kitab dina cerita Ashabul Kahfi kan eta teh anjing nepi ka 300 sekian tahun gitu anjingna namina Kitmir mulia teh eta hewan asup ka surga teh hewan anjing teh bahkan lamun misalkan posisi orang berburu aya hewan ya berburu orang berburu na make anjing tapi anjing nu terlatih gitu ya aya hewan cek pawangna teh jing ini jing gitu buru itu domba jing buru jing gitu. Gitu si anjing teh kalakah naon ieu teh nyantok kena hayam si anjing lain hayam sih itu gitu. Kada hewan kada domba kali itu dihakan domba teh cek digegel ta domba teh teu najis tah paeh halal hewanna nah bisa kitunya halal hewanna teu najis tah sebab naon al kalbul mukallibin anjing anu terlatih gitu teu naon tah wa ibaratun tusdiku bi taharatid duddi al mutawallid minan najasah wa huwa kadzalik kitu oge lamun ma aya bilatung anu kaluar tina bangke maka bilatungna suci tah cacing kan kalaluar tina bangke dina taneuh bilatung kaluar dina bangke suci tah bilatung eta teh wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jaroda wal adami tah tadi posisi lamun hewan anu hirup sadayana suci kecuali anjing sareng babi kumaha lamun posisina ieu maot seluruh hewan anu maot nyaeta hukumna naon najis terkecuali lauk terkecuali kelompok belalang terkecuali bangke Adam otomatis kieu teh naon qodiyahna lamun mah aya hewan tuluy salah sahiji anggota hewanna terputus maka hewan eta anu anggotana terputus sifatna jadi bangke lamun bangke hukumna najis contoh bulu aya ucing hirup keneh ku urang diais eta ucing teh tuluy ucingna hirup diais ku urang teh ucing teh diais tos hirup teh ucing teh tiba-tiba lalesot tah bulu-buluna berarti otomatis anu lalesot bulu-bulu eta sifatna naon najis otomatis bulu ucing teh hukumna najis kade tah sok pecinta ucing bulu-bulu kitu kudu diapikan gitu lamun sakedik lamun loba kumaha oh najis sakedik mah lamun teu kating ku mata mah teu naon kade eta nu miara ucing itu ngarasa ka kitu ka ucing gitu kade kitunya teu naon nyaah kana hewan mah
teu naon. Eta lamun posisina naon? Hewana hirup keneh tuluy lesot tinu anggotana berarti sifatna najis. Kumaha lamun hewana kieu? Hewana geus maot. Ieu, hewana geus maot. Tuluy anggota badanna nempel ka urang, najis teu? Najis teu? Hewana geus maot. Najis teu? Tergantung. Lamun posisina eta hewan tos dipencit ku pencitan syar'iyah maka teu najis tah. Popotonganna deuk buluna deuk naonna teu najiskeun. Tapi lamun posisina maot sorangan najis tah. Terkecuali hewan anu ngabangke langsung suci teh naon? Lauk atawa hewan-hewan anu aya di laut. Naon anu aya di laut sadayana suci. Lamun mah paus di dahar ngabangke paus ngambang di dahar ku urang suci. Hiu di dahar ku urang suci. Naon deui si Patrick di dahar ku urang suci. Si Tuan Crab suci, Squidward suci. Lamun anjing laut suci atau najis? Anjing laut suci najis? Suci ngaranna we anjing laut eta mah. Suci we hukumna. Setiap hewan laut anu jadi bangke eta hukumna suci, halal bisa didahar ku urang. Pertanyaanna, lamun Nyi Roro Kidul maot, apa Nyi Roro Kidul kan penguasa pantai selatan maot ya. Didahar ku urang Nyi Roro Kidul mun misalkan bisa didahar. Hukumna kumaha eta? Bangke Nyi Roro Kidul. Kan di laut tah Nyi Roro Kidul teh sisingna. Di laut. Suci teu? Wah eta mah hayalan ya. Hayalan gitu. Wal jaroda jeung belalang-belalang eta hukumna naon? Suci tah. Lamun jadi bangke naon weh? Deuk silaru, deuk simeut, congcorang, naon deui? Papatong, silaru, suci tah. Jangkrik suci tah. Suci eta kan kelompok insekta, kelompok nu kadari belalang. Bahkan di sebagian daerah mah silaru teh didahar jadikeun adonan bala-bala. Silaru eta teh makanan. Lamun urang teh geuleuh mah hujan urangnya sok aya kan dina lampu talangan ku ember cayan ember teh silaru teh maduragan. Piceunan bulu-buluna sangrai ku urang ngeunah eta teh. Cek batur mah nu geus ngasaan. Ngeunah kriuk-kriuk seperti naon? Ya seperti kriuk we gitu. Seperti kriuk. Atawa naon? Congcorang, simeut dibakar di daerah Sulawesi mah dibakar di dahar congcorang simeut teh. Naon deui? Jangkrik bisa arek, bisa sedep kana jangkrik. Dahar ku urang. Teu geuleuh mah kitu nya. Asa udahareun deui kitu nya jangkrik. Jangkrik, congcorang, simeut, naon karena itu hewan-hewan bisa ngararapung gitu. Suci tah disedah. Wal adamiyanya bangsa Adam mah dimuliakeun. Wa fi badinusahi wabni Adam ay maitatu kulli minhuma fa innahu tahirun. Bangke Adam lamun jelema maot hukumna bangkena suci. Wa yugsalul ina min wulugil kalbi wal khinzir sab'a marat wallahu alam bisawab.